Oh ya, Syukur nempok kenaon pot eta teh film TikTok, pot naon TikTok. Naon? tangan abi gerana pangkumaha Ya, jadi pukul kerja jadi murah. horas kumaha lah. Uras. Ih, heeh. Aw. Oh, cicing. Wong jampean. Tah. Cing, coba. Jadi ketukeun mah. Ya. Dasar eta mah. Aya mah duit ngomong atuh hayang duit gitu. Alasan ulun huras ngun huras. Kamari pan si bere. Kamari kerja CF, nah nama geuning bisa ditutukeun tuh. Ya. Sebenarnya Dasar mama lebasan alasan hayang duit ge. bisa jajan deui atuh. Iya alasan dari mamanya. Bapu ini kalau ngun huras guys. Itu yang duit. Sudah, beliin aing kalau baturan pusing ieu mah ge. Aing tos ulin teh kalau pokoknya jeung tukang paket segala ya. Tos nama Anis Setiawan segala. Nah, pesen naon pamajikan. Tadi ngomong ibu tuh boga duit. Wah, mau pakai meli paket itu kamar itu meureun. Baleur, ya ampun tuh. Aing. Goblok ya. Awas kok ini cekan mau paket naon teuing. Ngelodok segala gara-gara paket ya. Ah. Anaknya jalan teh. Oh, cekan gara ulah. Oh, anjing yo. Nih. Nah, kemana nya jalan mata tuh? Aduh, aing yo. Iya, ya naon. Ayo naon yo. Ayo paket usaha yo. Sorangannya ya nasa Anis Setiawan. Ya hari gede ya. Paket segala dibulian lah. Ngediuk deh ya. Aduh. Dia segala lah ledok. Naon dia paket segala geus diuk deh. Naon dia paket di sini? Ya waktu rahasia. Cik penasaran paling buka gerak lah. Naon atuh ieu nya. Wih, cenah nu duit sekolah. Mau paket kok. Kok di mah alasan itu untuk gua duit aja. Bakal mau paket meureun. Cik ieu sina. Ayo di mah. Bonteng. Astagfirullahaladzim. Cik atuh nu kieu-kieu teuing mah nyi. Yo. Pan ieu mah bonteng nati Thailand. Di Thailand. Bonteng Thailand ieu mah. Mantap rasana ogeuna. Mahal. Ampun teuing. Cik atuh ari bonteng mah di Thailand, erek di Vietnam, da bonteng sarua. Kapan beda rasana cenah hari Thailand jeung bonteng Thailand jeung bonteng urang mah. Ya, rasana kumaha ge leutik tuh. Soalnya jeung Indonesia malah leutik. Wih leutik teh Indonesia mah gede ya 20 cm na ieu mah. Leutik ieu mah. Naon nu leutik? Oh, bonteng leutik mah tah ieu rada gede leutik. Kudu kudu naon kitu. Ieu mah kalah jeung ngeres segala. Ngeres kana naon kitu? Iya, bonteng. Ya, pokoknya mah kurang teh selaku orang timur, orang Sunda, ulah sok kabawakeun ku pergaulan, paket-paket cik atuh aya sakalian bonteng nu kieu mah.
loba di dieu ge yeuh nu melak di kebon di sawah karunya beulian nu di warung karunya ulah ieu mah tong sok paket itu patut naon atuh Paninganan kawas batu hayang ngajaran meuli bonteng kita hilang. mau yang diolehkeun orang pada ngirim paket dasar emak-emak sok kada paket mau sina bonteng